deka anak, deka incu, bahkan kami nantu. Ulah sok pilih kasih, ulah sok berat sabelah, deka anak, deka incu, bahkan kami nantu. Kanu hiji ngahargaan, kanu hiji ngaremehkeun, kanu hiji biasa aja. Emang ye, hece kolot mah katempona sepele, tapi eta bisa nyieun nyeri hate. Emang bener, lamun emak jaga geus kolot, bapak geus kolot, moal nyaho bakal cicing di anak anu mana. Bisa wae cicing jeung anak anu diremehkeun, disepelekeun. Da soalna anak anu daek ngurus kolot mah terkadang anak anu direndahkeun jeung disepelekeun. Yes. Nu jadi kolot mah kudu sarua kanu jadi anak. Ulah sok ngabeda-beda, ulah sok ngabanding-bandingkeun. Komo pilih kasih mah. Lamun emak jaga geus kolot engke moal nyaho cicingna di anak anu mana. Bener teu? Baledageun. Eta teh ciri-ciri jelema nu kurang mampu. Anu teu mampu nyaingan jelema nu digogoreng ku manehna. Ibu-ibu anu loba ngariung di golodog batur, anu resep ngepoan jeung ngagogoreng batur, eta teh ciri-ciri jelema nu kurang mampu. Anu teu mampu nyaingan jelema nu digogoreng ku manehna. Matak hirupna teh eueuh kagawean, jeung eueuh kasenangan. Da teu senang nempo batur hirup senang. Matak nu kitu mah disebutna ge ibu-ibu nu kurang perhatian. Hirupna loba merhatikeun batur, jeung nguruskeun hirup batur. Jeung hiji deui, ibu-ibu kitu mah ibu-ibu anu kurang duit di salaki. Matak hirupna teh loba iri dengki. Bener teu ibu-ibu? Baledageun. Coba lamun geus meunang kasenangan, bakal poho kana sagalana. Ye, ngaranna ge jelema, lamun geus meunang kapeuri, osok daek meuri. Tapi coba lamun geus meunang kasenangan, bakal poho kana sagalana. Poho ka jelema anu osok merek di saat manehna teu boga. Poho ka jelema anu osok mantuan di saat manehna sangsara. Bahkan poho ka jelema anu daek ngarangkul di saat manehna keur teu puruk dina kaayaan. Jadi jelema mah lamun geus manggih kana kasenangan, osok poho kana sagalana. Padahal mah hirup di dunya mah moal salilana aya, da bakal aya balikna. Jeung moal salilana bagja, da pasti bakal aya apesna. Bener teu? Baledageun. Serba salah, ngajedog di imah pajarkeun pangedulan. Eueuh gawe. Ari neangan gawe pajarkeun ku salaki teu kacukupan. Di imah teu dangdan pajarkeun aing ramijut. Dangdan saleutik disebutkeun centil. Komo ieu lamun awak begang pajarkeun teh aing ngabatin. Ari dibere awak belut ieu pajarkeun teu bisa ngurus awak. Dasar gableg tatangga. Heran hirupna teh. Aya dicaritaeuna. Aha atuh ari geus dikawin kalakah diselingkuhan. Sabangor-bangor lalaki, sabangsat-bangsat lalaki, angger neangan awewe mah hayang kanu bager, hayang kanu bener, hayang kanu solehah, keur dikawin. Nya serius. Nah atuh ari geus dikawin kalakah diselingkuhan, ka awewe nu can nyaho sifatna, ka awewe nu can nyaho kalakuanna. Dalamun awewe bener mah moal daek diajak selingkuh. Komo geus nyaho eta aya pamajikanna, hanya dengan karena modal gatal dan rayuan gombal. Wow. Jangan lupa makan, nanti kamu sakit. Pikeun ka poho ka pamajikan nu aya di imah. Poho kanu mang masakeun di saat maneh lapar. Poho kanu mang nyeuseurkeun di saat baju maneh kotor. Poho kanu ngurus maneh di saat maneh gering satengah kojor. Saka deui ai lain pamajikan mah. Bener teu? Baledageun. Jeung ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan pedah geus nganapkahan. Keur para salaki ulah sok sombong. Lamun geus nyetoran ka pamajikan 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Sabab para salaki bakal era lamun nyaho total pengeluaran pamajikan anu teu bisa nyukupan ku gaji sabulan. Jeung ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan pedah geus nganapkahan. Ye, bagja kudu nama bersyukur kanu jadi pamajikan. Teu hayang minta panglikeun emas golondongan, teu minta imah gedong sigrong atawa teu hayang jalan-jalan ka luar negeri. Lamun nyebut pamajikan boros da emang boros nu ngaran pamajikan mah, tapi borosna oge eukeur eusi beuteng. Lain eukeur poya-poya jeung babaturan nongkrong-nongkrong di jalan atawa mere eukeur kaselingkuhan. Lain, tapi borosna oge eukeur eusi beuteng keluarga. Bener teu? Baledageun. Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek, keur naon, Cek? Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh minjem duit. Bener teu? Baledageun. Salila make keneh baju jeung calana tong era. Cek teh era gawe teh ngan kitu jeung kitu weh. Tong era ku pagawean. Salila make keneh baju jeung calana
tong era bet nu digawe anu purah muka baju jeung calana ge teu eraeun bener kalau bagus HP urang kuota urang nu penting mah teu ngarugikeun maneh we geus kolot ayo we nyieun video nu teu pantes katempona ge keun bae we da urang geus kolot geus peot geus nini geus risku efek keun bae we da urang geus jogedan totonggengan jeung gogoleran ge keun bae da urang HP urang kuota urang nu penting mah teu ngarugikeun maneh we kunaon masalah keur maneh ulah sok nguruskeun hirup urang uruskeun mah hirup sorangan ge cantang tuh bener make jeung nyebutkeun ka batur geus kolot teu pantes nyieun video samarukna aing teu nempo maneh ngaliwat kana beranda aing keur live makasih ya salam kenal ya yang udah tap layar dasar gableg ka era manehna nu ngahina manehna nu getol nyieun videona pada lagu lamun rumah sahayang hirup bener urus mah hirup sorangan ulah sok nguruskeun hirup batur teu kitu urus heula keluarga maneh sorangan di sisi lain maneh menang pahala di sisi lain maneh berguna baladageun pan geus nyaho boga pamajikan teh teu kaopan gede amek cemburuan lamun boga masalah teu weleh mungkit cik atuh ulah disiar wae diomongeun teh atuh kadon baladageun Ye, ontohon, cek saha takdir teu bisa dihindari. Hari mikir, lamun maneh hayang loba duit digawe, lamun maneh mau capek sare, takdir anu teu bisa dihindari mah iwati takdir teu kuat hayang modal. Baladageun. Tengekeun sia ontohon, hirup mah sia ulah ku panas ku pencapaian batur. Ku rejeki batur, kudu gablek prinsip. Nu penting mah beuteung seubeuh, duit beuteung, imah pageuh, rumah tangga regreg. Waktu usaha sia usaha, waktu healing sia healing, ulah batur healing sia nu ruksing. Bener teu, matak pusing sia onton, baladageun. Tengekeun ontohon, ulah sok sombong, ulah sok asa aing lalaki, panjang lengkah. Angger ieu teu boga duit mah ngajugrung, ciga mejikum. Ulah asa aing lalaki bisa milihan awewe anu leuwih geulis, anu leuwih hedon. Ingat ye, nu geulis mah zaman ayeuna oge loba, tapi anu setia jeung maturan maneh bisa sangsara hesek. Bener teu? Baladageun. Dibere beunghar sakitu ge meuni loba gaya. Sombongna meuni kacida, ditanya ge meuni tanembalan. Ingat, di luhur langit masih kene aya langit. Kudu ingat ieu maneh baheula keur sangsara, padahal endog ge dibagi opat, diletakan jeung piring-piringna. Ingat, diletakan yang piring-piringna baladageun keun bae hirup sangsara ge nu penting mah aya kahayang anu kaduga duit aya daripada ayeuna katempo kaya di sosial media tapi eueuh bukti nu nyata bener teu baladageun karana ge jelema nu teu boga perasaan dek nepikeun ka mana oge moal berubah nepikeun ka isuk, nepikeun ka kiamat, angger lamun geus nyaho antepkeun jauhan. Baladageun. Dayekeun urmi, eueuh ti dituna jelema anu osok tebar pesona eta setia. Nu aya oge jelema anu osok tebar pesona di sosial media, teu deuk awewe, teu deuk lalaki, deuk boga pasangan, deuk henteu, berarti eta hayang digoda. Bener ge? Tong protes. Baladageun. Ye, lamun pamajikan teu katempo menarik, eta teh lain teu bisa ngarawat diri, tapi nyesuaikeun gaji salaki. Lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing, usahakeun dompet maneh teu kering. Lamun hayang katempo pamajikan geunah dipandang, usahakeun mere rasiko tong kurang. Bener teu? Baladageun. Lamun jelema anu dinyerikeun ku maneh masih keneh bageur ka maneh, lain berarti bodoh. Berarti moralna leuwih luhur ti maneh. Lamun maneh boga otak, minimal maneh boga kaera. Lain banget. Baladageun. Ye, ontohon, parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, we ileg-ilegan. Bener teu? Baladageun. Ye, di zaman ayeuna mah kudu pinter neangat duit. Nu dilobakeun mah duit. Da zaman ayeuna mah tong boroning jeung batur. Jeung dulur ge maneh teu boga duit, lir ibarat maneh sangu sesa. Diremehkeun. Bener teu?
baladage. Ye, jelema anu teu kaop ningali batur bobogaan tatangga meuli itu meuli ieu der tiba baranting nurutan melaan unjam injem ka ditu ka dieu. Eta jelema keur leutikna mineng teuing dipoe. Bener teu baladageun. Ye, zaman ayeuna mah posting status jeung posting video teh kudu hati-hati. Loba anu baperan, loba anu perasaan, jeung loba anu kasinggungan. Kadang urang yang status keur anjing, babi nu kasinggung. Baladageun.